Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasuhun kapupuhu SMA Negeri Hiji Jati 7, pupuhu Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, guru-guru SMA Negeri Hiji Jati 7, bagea kasiswa-siswi SMA Negeri Hiji Jati 7. Ibu miwah bapak, saderek sadayana, kum kadulur-dulur, nu pengkuh mitra baraya, nu satia kana budaya jeung basa Sunda. Sateacana sumangga urang sanan nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin kasehatan sareng kakiatan ka urang sadayana. Alhamdulillah ku jalaran nikmat timantena dina dangan ieu urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga paturai dina kelas 12 SMA Negeri Hiji Jati 7. Salawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, kalih urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Langkung ti payun simkuring sejanyanggakeun pangwilujeng. Rehna siswa-siswi kelas 12 parantos lulus ujian nasional tahun 2016. Sateacana simkuring bade medarkeun runtuyan acara anu diantawisna. Kahiji bubuka, 2 mapag pupuhu, 3 aosan ayat suci Al-Quran, 4 hidangan lagu Indonesia Raya ti paduan suara SMA Negeri Hiji Jati 7, 5 laporan ti pupuhu Panata Calagara, 6 laporan ti pupuhu OSIS, 7 kedalisan ti wawakil kelas 12, 8 pidangan lagu Mars SMA ti paduan suara SMA Negeri Hiji Jati 7, 8 kedalisan ti pupuhu SMA Negeri Hiji Jati 7, 10 pidangan upacara adat prosesi paturai dina kelas 12, 11 doa, 12 pidangan kesenian gondang, 13 semanja, 14 bewara siswa-siswi berprestasi, 15 pembagian STTB, sareng 16 panutup. Supados teu nyongkolong kana waktos, samangga urang kawitan ieu acara ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim.